Mitra Anu Mulia Wilujeng tepang dangu sareng acara matu kodongeng enteng pang beberapa mana Mangjaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda kamari carios nyambung judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Ieu dongeng para mitra karangan apihnana. Sumangga para wargi dongeng urang lajengkeun deui. Dongeng nuka tunda kamari parantos dugi kanalika jakarancasan harita teh para wargi nuluykeun perjalanan. Anjeuna nyaeta nyusul-nyusul Suta Manggala teh. Namung aya hiji aki-aki teh nalika anjeuna tarung jeung si Rabok para wargi sadaya, si aki-aki teh harita ngabejaan cenah mun hayang namahan ilmu lantaran dibandingkeun jeung si Rabok masih kena jauh tangeh, manehanana kudu nuju ka geger halang. Hiji tempat, hiji gunung para wargi anu memang aya hiji pinandita cenah anu bisa dipentaan pitulungna. Nyamun ayeuna para mitra sadaya hiji kiai meureun para wargi nu bisa dipentaan pitulungna kitu diantawisna mah mangga urang teraskeun ieu dongeng anu judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Urang teraskeun mugi-mugi ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberahmana. Harita mun teu lepat mah jaka teh mendakan jalmi atanapi ngadangu sora anu aduh-aduhan para warginya kitu mangga urang teraskeun. Harita para wargi beak tanjakan kumanehna kadenge hawar-hawar anu keur hahargungan bangun anu gripuh naker bari aduh-aduhan harita tuluy jaka ngagerendeng jeroeun hatena bari tuluy ngajanteng ai siga-siga sora jelema perlu pitulung belah mananya tidinya tuluy jaka larak lirik kakenca kakatuhu malah ningali katukang mah wargi katingali ebreh naker si horeng manehna teh keur nanyak atuh nuju ka hiji tanjakan lantaran barang ningali katukang kabeh nu ditukang katingali ngalupakeun hiji padataran anu lega di handap para wargi sadaya di lamping hiji pagunungan. Memang bener eta teh lamping Gunung Ciremay anu keur di tanja ditaekan ku jaka teh. Tuluy manehanana nyidik-nyidik di mana datangna sora. Nepi ka dirancung-rancungkeun ceulina kakenca kakatuhu hayang jelas samemeh manehna bertindak nuju ka hiji patempatan, manehna hayang yakin heula di mana datangna eta sora anu keur aduh-aduhan bari jeung hahargungan semu anu menta tulung. Kocapkeun para wargi sadaya si horeng si mana horeng harita teh aya jelema nu cilaka dina dapuran awi katempo aya jelema nyelap teu walakaya keuat disampeurkeun rek ditulungan lantaran ngarasa watir ka jelema anu keur meunang kacilakaan geuninganan anu nyelap teh para wargi perlu pitulung bari aduh-aduhan aduh ampun ya nyeri ya beki nyeri tolong cek jelema para mitra tulung-tulungan bari gegerungan ngarasakeun ka nyeri eta awi teh para mitra di si horeng atuh nyelap kana awi meni raca tapak dikadekan ku bedog awina ge para mitra kumanehanana malah ma para wargi sadaya eta awi teh beuki lila teh beuki ngajempet ka manehanana tuluy atuh jaka ngahulang ningali kaayaan kitu ke nah di mana jalana ieu bet bisa nyelap ka dinya nya garendeng hate jaka rancasan ngarasa heran aya jelema jojo nyelap kitu bae jeung aneh we deui jojo nyelap we da kudu aya jalana lamun nyelap teh mah aya mah jojol aya di tempat anu memang hese di cabutna hese dituyuna hese di bedolna beuh araraneh ieu kakara aing manggihan model kieu mah ieu ke aduh nya anjeun aing kudu kumaha nya
ngahuleng harita teh para wargi sadaya Jakarancasan anu memang kudu nulungan eta jelema anu keur kadempet ku awi bari tulung-tulungan lantaran awi teh siga-siga komo mun palebah awi kaanginan bari jeung melenoin nepi ka nyengir-nyengir we eta jelema teh lantaran lamun awi kaanginan teh ngadempetna leuwih tarik kitu kaayaan jelema nu kadempet ku awi teh hese rek ditarikna. Be, ieu mah eueuh deui jalan ye. Sangkan aing bisa nulungan ye jelema nu kadempet ku awi. Eueuh deui akana supaya manehna salamet katulungan. Kajaba awina ku aing kudu dibabad. Awina ku aing kudu dibabad sia hiji-hiji. Tapi aing sateka pola kudu nulungan ye jelema. Tentang awi urusanana belakangan. Boga awi ngambek hari kumaha engke, tapi jelema ieu kudu ditulungan. Bari serepet mesat bedog, kedok nuaran tangkal awi. Meniatuh seah pating dorok-dok katebak angin para mitra sadaya malah anu ngadorok-dok kalebak. Harita para wargi sadaya atuh anu nyelap teh tuluy nyarita, aduh kada tinggange jeung kaki ya. Cek nu nyelap maksakeun ngomong sieunun katinggang ku awi meureunna. Jaba nyeri, jaba lamun katinggang ku awi pisah kumaha teuing jaba lamun awina seukeut ningang ka manehna. Geus pasti we meureun manehna teh perlaya katiru ku awi anu seukeut nu dibabadan ku Jakarancasan. Harita Jakarancasan ngababadan awi rada taliti oge tur ati-ati. Memang motongan awi teu sambarangan. Dengan gedok itu bae manehna ge taliti sangkan ulah nepi ka ningang ka jelema anu memang keur nyelap dina awi teh. Eta jelema teh geus aki-aki tuluy atuh Jaka nyarita. Moal ki moal da ditarikna ka lebak tenang we aki mah tenang. Tenang lah pokona mah. Ulah sieun ulah paur pokona mah. Pokona mah ulah paur ki tenang we tenang. Keun tenang. Keun arek ditulungan ku abdi. Cek Jaka bari terus samanehanana nuaran awi sanggeus dapuran awi bungbang mah kakara aki-aki teh bisa dicokot tuluy dipangku ka sisi jalan harita teh tuluy dikedengkeun dina jukut. Si aki bari ngarahuh tuluy nyarita, aduh ujang nuhun ujang nuhun ujang geus daek nulungan aki, aduh nuhun teh teuing ujang. Kudu kumaha aki ngahaturkeun nuhun ka ujang anu manya ujang. Barantos nulungan nyawa aki, jigana lamun teu aya ujang ngaliwat aki teh paeh kadempet ujang. Sawios ki, eta mah datos kawajiban abdi. Kajawajian jelema mah kudu silih tulung tinulungan. Jadi urang jeung papada urang deui kudu suluh tulung tinulungan. Ayeuna buktina abdi perlu ditulung ku abdi nya ku abdi ditulungan. Ngan sabalikna abdi rek nanya naon sababna pangna aki bisa nyelap dina dapuran awi. Tur awak raca pinuh ku tapak bedog. Ieu anu jadi pertanyaan abdi. Cing geura jawab ji, naon sababna aki jadi kieu? Jawab aja harita teh pertanyaan ti Jaka bari neuteup kasih awi kasih aki teh atuh kitu deui ngarang kalawan eta teh gede harapan si horeng para mitra sadaya eta teh ngaranna Aki Asnawi. Aki-aki ditanya ku Jaka teh can bisa nemalan lantaran teu kuat ngarasakeun ka nyeri. Keur manyeri raca tapak bedog. Ayeuna nyeri kadempet ku awi. Nu matak harita ge bari ngalempre. Aki Asnawi teh para wargi. Demi Jaka teu maksa ka aki-aki lantaran geus kanyahoan awakna raca. Ruksak kalawan sabar. Jaka ngadaguan elingna. Nya teu burung aki-aki teh geus teu pati nyeri teuing mah. Meureun harita bisa nyarita ngajawab sarta pok nyarita. Nyoba cak ujang. Aki teh disiksa ku jalma jahat. Peda menta sangu teu dibere, jaka benerankeun eueuh ongko mah. Teuing ngarasa amak meureun atawa dasar jalma teh leungeus.
Nah di awas nya aki teh Ari asrok teh nya ngadekan awak aki nepi kaki hanya kawe aki tentu bisa ngalawan da kapinteran aki silat bareto teh geuning geus leungit gara-gara dipacok orai lemah aki teh ke abdi teh bade megat kalima aki heulanya. Ai tadi saur aki teh sanes ai tadi aki nuju aya di mana ieu teh? Jaka ngomongna teh pedah ngarasa teu ngarti. Aya aki-aki di tengah-tengah model kitu tengah leuweung. Atuh ningali kaayaanana model kitu sedeng nepi ka harita manehna can manggih lembur. Nu maca keur di imah pan itu imah aki teh tuh ditongoh ujang. Ngan geus disiksa kita dibalangkeun nanyangsang tadina dapuran awi ngomongna teh tuluy kaburu orolo manten utah getih. Tahan supaya ulah ripuh teuing ki. Jaka nungkup harita teh kana bibirna si Aki Asnawi kudam paleungeuna sanggeus rada lila kakara dibuka deui. Si Aki tuluy nyarita deui bari jeung babatukan. Sawios ujang aduh sawios ujang da memang aki teh geus teu kuat gitu nganya sameme aki mulang ka alam kalangengan aki teh rek wasiat heula sugan jeung sugan isuk jaga ninggeto papangih jeung anak-anak aki anu ngaran Nining. Anak aki teh ngaranna Nining kitu ta ujang. Dah ku kituna atuh kapalangnya bela. Pokona mah yeuh. Aki teh nyusahkeun ka ujang teh. Eta mun anak aki ngaran Nining teh pangajagakeun. Beurangna tur peutingna malah. Ngaduh. Leuwih hade saupama nepi ka bisa ngajodoh kade ulah nepi ka henteu ujang aduh sabab aki teh geus berat ka ujang teh hitung-hitung malas budi aki teh nu geus nyalametkeun nyawa aki ujang teh cek si Aki ngaran Aki Asnawi bari manehna ngaregeh ngararasakeun ka nyeri nu luar biasa. Keur magis kolot disiksa ku hiji jelema nepi ka kitu-kituna pikeun jaka rancasan ngakepegreuwas teu nyangka Aki Asnawi make jeung aya basa-basa kitu sarua jeung wasiat kudu mangneangankeun anakna anu katelah ngaran Nining. Memang pasarua we susahna pikeun manehna. Menurut kana eta wasiat sok sieun jeung anakna teu kapanggih. Sarta lamun dina panggihna ge boa percayaeun boa moal. Bapana meureun bisa atuh nya meureunna moal percayaeun bapana ngomong kitu samemeh maot. Kungsi wasiat kitu ka jaka rancasa. Ari teu diturut kacida gorengna sabab wasiat hiji jalma. Lamun teu diturut teh meureun sok aya mamalana di akhirna. Sanggeus dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun, dipikir asak pisan harita teh. Dirasa-rasa harita kurasa anu aya dina awakna. Menana terus weha jaka rancasan ngomong anca pisan atuh malar si Aki Asnawi teh ngartieun. Aki sabenerna abdi nulungan teh teu ngarepkeun dibales deui estuning karna Allah kalawan ikhlas lillahi ta'ala lahir batin teu aya pangarahan. Abdi nulungan Aki teh memang sawajibna peukeun abdi anu dina kaayan jag-jag waringkas nulungan anu keur aya dina kaayan bahaya. Lamun abdi ngantep Aki bari ningali Aki kaayan kitu di mana harkat darajat abdi ki minangka manusia nu kumelip di alam dunya
anu kudu tutulung kanu butuh tak talang kanu susah mentap mere perlindungan kanu perlu tah jadi sakali deui tapi ari aki aya maksud kitu mah tur mangrupa hiji wasiatnya taya bayana sarta ku abdi disanggupan sabisa-bisa insyaallah ku abdi dilaksanakeun jeung deui abdi ngalaksanakeun ieu wasiat saikhlas-ikhlasna ngan janji lamun anak aki ku anjeun ikhlas kalawan ridho narima abdi pikeun jadi salakina nyatang tuku abdi dilaksanakeun tapi sabalikna lamun anak aki nu ngaran nining teu ridho ku abdi moal dipaksaki ai perkara neneangan mah insyaallah ku abdi baris dilaksanakeun bari sakalian abdi keur ngayakeun perjalanan ujang aki teh bener-bener ngarasa bunga ujang bunga anu taya bayana bunga anu taya tataningan ujang ku ayana ujang yang ngupan eta wasiat aki sarta lamun anak aki ridoeun ku aki diduakeun masing layut tures silih dipikpinyikannya jeung wajib dikanyahokeun yen anu nyiksa ka aki teh nu ngaran si Sutamangala. Para mitra pamirsa, tos kitu kedahna para wargi sigana mah umurna aki Asnawi nepi ka palebah dinya. Nah atuh ai parat ngomong naik kerlek teh les mulang ka alam kalanggengan kalawan ikhlas naker. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asati Gusti mulang deui ka Gusti. Mugi sampurna kalayan ditampi iman Islamna. Dihapunten sagarupi dosa perdosaanana kalayan dicaangkeun di alam pakuburanana. Gerentas jakarancasana bari harita teh atuluy para mitra layon teh harita teh memang layon bari ngalahun layon calon mitohan. Ras manehna ingat para wargi yen umaehan Ki Asnawi teh anu ngaran Sutamanggala. Hiji jelema nu keur diteteangan ku manehanana. Hiji jelema nu ngajadikeun manehanana kudu ngitung lembur ngajajah milangan kori. Ngatuh apruk-aprukan geus 2 bulan lilana neneangan eta jelema nu ngaran Sutamanggala nu kungsi maling senjata nu jadi bapana anu katelah tongkat batu karang teh. Harita para wargi sadaya tuluy atuh manehna ngagerentes. Hanya akal kurang gancang saeutik datang ke tempat ieu. Heug teh kaburu jauh deui si kasebelan teh geus pasti lumpatna ka dieu. Hanya akal aing ye. Gerentes hatena para mitra harita teh manehanana ngarasa hanjaka tuluy mali ka tukang sabab harita teh ngadenge sora anu sora pangpung katinca. Para wargi sadaya si horeng si mana horeng eta atuh aya sora anu nyarita geuninganan para wargi sora awewe nu nyarita teh setan sia kurang ajar sianya geus wani-wani maehan bapak aing sia. Bari sabrut para mitra sadaya anu ngomong teh narajang ku bedog kana sirah jakarancasan menibang baraan bakatingku tarik-tarikna kulantaran nafsu nu tohaga naker. Ke sing sabar nyai nya. Naon ieu teh ujug-ujug narajang sagala? Teu tatanya heula bari na sing sabar sagala-gala ge kudu diselesaikeun. Hade ku omong goreng ku omong. Ulah padu narajang wae sing sabar ke urang jelaskeun. Jakarancasan rikat ngelok bari ngecageun mayit Aki Asnawi.
Teu perlu sia kurang ajar. Sabab bukti kalawan nyata. Ya, yen bapak aing paehna ku sia deuleu. Sia geus maehan bapak aing. Pur kuntul karitung ular gagak karitunga. Tari-kari bapak aing aya di sangkehan sia. Bapak aing geus paeh berarti sia nu geus maehan bapak aing. Lantaran sia pisan sorangan anu nyang hareupanana. Awas sia ye. Dipodaran sia ku aing. Aya paribasa hutang pati bayar pati. Hutang uyah bayar uyah sia. Rasakeun ye pembalasan ti aing deuleu ye. Cek Nining para wargi. Bari ngaheumatkeun bedogna wuwuh menit tangina senaker. Si horeng si mana horeng Nining oge. Hiji jawara para wargi sadaya. Jawara awewena. Atuh memang. Dan teu lalaki wae nu ngajawara teh. Aya oge awewe nu ngajawara. Bukti-bukti geus loba diantarana bae. Inung bapana sutamangala ge jawara duanana. Tapi pikeun jakaran casan ningali atu nafsuna anakna Abah Asnawi atau Aki Asnawi buah-buah ieu meureun anu katelah Nining teh geus kitu tuluy nyarita sing sabar nyai sing sabar nyai sing sabar heula kuring rek ngomong ieu rek ngomong saeutik we samemeh nyai ngamuk si kuring rek ngomong heula. Jakaran casan teu ngalawan ngan ukur cungcat cingcat daru masa manehna teu boga salah. Mentong loba bacot sia kasebelahan. Asu sia. Sok sia. Mentong loba bacot barina ge pasti ku aing sia dicacak deul di dieu keneh. Ye pembalasan ti bapak aing mising teh nyaho. Nining teu malire kana omongan jakaran casan kalah ka beuki nafsu. Nafsuna beuki ngaberung amarahna teu kawadahan. Para wargi sadaya ningali kaayaan jakaran casan kitu pikeun Nining lain tambah manehanana lain tambah nurut tak kalah ka tambah nafsu luar biasa. Kurang ajar sia. Rasakeun bedog aing deuleu. Harita keneh para mitra sadaya atuh. Buk bedogna harita bedog Nining ngahembatkeun para wargi hembatkeun rek euna pisan kana awakna jakaran casan. Tapi jakaran casan ngan ukur bisa ngahinarkeun. Da meureun angangna antara tungtung bedog kana awakna teh aya meureun kana 2 cm. Hiji tanda para wargi sadaya jakaran casan bisa ngahinarkeun bedog teu kudu meakeun tanaga. Geus kitu Nining nyabetkeun di bedog kaluhur lok harita jakaran casan ngelok. Ningali kaayaan musuhna pinter ngelok harita keneh para wargi Nining ngababetkeun bedogna deui dikeumbatkeun. Akabelah kenca mapas dihanap jeleng jakaran casan ngagajeleng kaluhur. Nyaan para wargi barang geus ngagajeleng kaluhur tuluy salto jakaran casan muter awakna para mitra celek tukang Nining. Ningali kaayaan kitu Nining harita keneh gancang malik para wargi sadaya. Na atuh harita keneh untung harita ge para wargi sadaya jakaran casan manehna cicileureun. Dina ngoning nincakeun suku kana lemah teh. Leungeunna mah bari meta. Barang harita Nining malik langsung nusukeun bedog kana palabah kekemplong jakaran casan. Keheula. Ulah waka nyerang ye. Harita keneh para mitra nyebut keheula teh bari ngetig leungeun Nining puguh we. Tumrapna Nining harita keneh para wargi sadaya nepi ka ngerepeng leungeunna. Tapi sok sanajan ngerepeng ai bedog mah teu lesot jeleng manehna mundur ka tukang sababaraha lengka. Geus kitu Nining neger-negerkeun awak. Hiji tanda Nining ge para wargi boga ilmu anu kacida pisan luhurna. Ilmu ieu memang ilmu nu dipibanda ku manehanana warisan tinu jadi bapana. Para wargi sadaya manehna bebeakan nyerang ka jakaran casan. Lantaran cek pamikir Nining mah jaka teh harancasan jakaran casan eta pemuda teh nu geus nganiaya nu jadi bapana anu katelah Aki Asnawi teh. Harita Nining nyarita deui. Mentong loba omong sia geus wani-wani nanasa nu jadi bapa aing.
Aing nu tanggung jawab dulu kan jadi bapak. Aya paribasa hutang uyah bayar uyah, hutang pati bayar pati. Ye rasakeun serangan ti aing deuleu. Ke heula nyai. Nyai sing sabar nyai. Eueuh sabar-sabaran barina ge. Saya geus sia tacan ngalungsar jadi babatang. Saya geus sia tacan modar aing moal geunah panasaran. Ye si Nining sok sanajan awewe moal mundur sasiku moal ngejat satunyang beas deuleu. Sok sia geura tanang lawanan ye aing ye si Nining ye. Harita keneh Nining meni pertengtang lir ibarat Sri Kadi di medan perang. Sri Kadi di medan Danalaga anu rekam ngalawan musuh-musuhna. Harita ge para wargi sadaya Nining ngaluarkeun elmuna. Jurus-jurusna dikaluarkeun bari kuda-kudana pancegnaker. Ningali kayan kitu pikeun jakarancasan. Manehna ge para wargi tetep dina ngoning manehna ngahinarkeun serangan musuh, ulah nepi ka manehanana nganasa kanu jadi musuh. Ari sabab aya wasiatna ti Aki Asnawi, yen cenami HP anakna nu katelah Nining, buah-buah ieu anakna Aki Asnawi teh da eueuh deui awewe di dinya, jeung de ngaku ngaranna Akur jeung sing sakur nu dicaritakeun ku Aki Asnawi, pikeun jakarancasan bener-bener. Manehanana kudu ati-ati tur taliti, ulah lelewo deh dina ngoning ngalawanan Nining. Lantaran lamun Nining nepi ka pateuh ceuk paribasana, lamun Nining nepi ka cilaka ceuk paribasana, lamun Nining nepi ka ditandasa atawa nepi ka pegat nyawana, mana teuing manehna geus ngalangar hiji wasiat ti si Aki teh para wargi. Anu katelah para wargi sadaya nyata si Aki nu parantos maot ya Aki Asnawi. Memang dina hatena Jaka oge kadang-kadang keheul, tapi ka keheul eta ku manehna dipepes. Manehna bisa atuh ngaleungitkeun ka keheul eta. Ku jalan narik napas panjang geus kitu tuluy, manehna nahan satekah pola. Barang harita Nining nyerang ku serangan anu mateni. Dina gerakan hujan silantang jurus totog meniput petarita teh dalamun segeuna kana iga mah pasti iga burungna jakarancasan mah kudu nepi ka rampal bae mah atawan pi ka potong wae mah. Tapi bubuhan jakarancasan samemeh eta peureup datang nyayang dina iga burungna, manehna bisa ngahinarkeun diri atuh plos serangan ti Nining ngeplos harita keneh. Dina kayan keur ngeplos kitu nyaho serangan ngeplos, sakilat Nining muterkeun awakna ka beulah katuhu, puguh we harita keneh ngakeumat para mitra sadaya, suku katuhuna rek ngajejeg ka palebah beungeutna jakarancasan, bari jeung dongko saeutik Nining teh ngadongkokeun awakna ka beulah kenca sedeng suku mah ngabelesur ka beulah katuhu. Dina gerakan nyaeta kuda dina gerakan kuda nejeh teh ya. Uguh we pikeun Jaka lamun kurang-kurang nama eukeur mah eukeur kakarapisan ngahindarkeun serangan bari terus langsung disusul tepus ku Nining. Tapi bubuhan jajak ke Jaka ge lain cenah ahli silat sakatiga para wargi. Manehna diajar silat geus ti lelembut, diajar pasea ti bubudak, dina ngoni ngahindarkeun teh meuni tenang naker bari ka dina ieu kasempetan mah para wargi sadaya suku Nining beunang dirampin ku jakarancasan. Lamun sejakarancasan manehna boga niat hayang nyilakakeun Nining, tinggal ditotongkeun we sukuna. Tapi bubuhan jakarancasan mah teu aya niat hayang nyilakakeun ka Nining, atuh suku dilesotkeun bari celeng manehna mundur sababaraha tumbak ka tukang, maksudna ngahinarkeun serangan Nining satuluyna. Kurang ajar sia, ngahina sia ka aingnya. Mau kayak jangan cuka cekel karena suku batur segala. Kurang ajar sia. Ih, Nyai, lain ngahina akang mah. Akang di mana si aing mah teu boga lanceuk moda sia deuleu. Ke atuh Nyai, sing sabar Nyai. Teu bisa. Sia geus maehan bapak aing. Ya, abah aing teh Abah Asnawi geus mae dipaehan ku maneh. Berarti maneh kudu tanggung jawab. Ke heula Nyai, ke heula. Akang hayang ngejelaskeun. Penjelasan deui. Pur kuntul kari tunggu largaga kari tunggak. Kari-kari bapak aing maot ayeuna aya dina tangan Andika, berarti Andika nu geus ngarogaha bapak aing. Sok sia geura lawanan ye si Nining. Nu ngilu kudu tanggung jawab kanu jadi bapak.
hese pisan dijelaskeun na kudu kumaha sok lah. Harita keneh jaka para wargi sadaya nyebutkeun sok. Ti ditu nama siap ngalawan ini. Tah kitu bener. Ai kasebutna lalaki langit lanang jagat. Ulah siga nu heueuh, wani berbuat sia teu wani bertanggung jawab. Lamun kitu andika ngaran hiji jawara. Sok gelayanan anji aing. Harita keneh para wargi sadaya nining ngaluarkeun bedogna. Puguh bedog ieu kacida seukeutna. Bubuhan ahli silat nining teges dididik ti leuletik diwarah ti bubudak. Pikeun jaka rancasan ge, manehna ge sarua pada ngaluarkeun bedog. Dina gerentes hatena. Mugi-mugi Gusti nang tayungan ka jisim abdi, sangkan abdi ulah nepi kana dasa ieu istri. Abdi hoyong tiasa ngalumpuhkeun nafsuna wungkul Gusti. Mugi Gusti nang tayungan ka jisim abdi. Harita keneh para wargi sadaya. Atuh hate loba catur nining muter-muter bedog dina ulin gerakan lamat lanca. Ulin gerakan lamat lanca ieu kacida pisan hebatna. Bedog diputerkeun di luhureun sirah nepi ka ampir ngahiung sorana bangbaraan. Da muterna bedog bakatku lelet, bakatku cepet lir ibarat kolecer teh lain bobodohan. Dina kayan kitu ampir teu katingali ku gerakan mata. Harita bedog para wargi sadaya dikumpatkeun ku nining. Maksudna mah rek ngam hanca palabah beuteungna jaka rancasan. Nyaeta ku jalan manehanana ngubetkeun bedog ti kenca ka beulah katuhu. Puguh we, hal ieu katitenan ku jaka rancasan. Dina gerakan sakilat oge terang bedog diadu meninga buicak keluar kemang seuneu. Dua jago nu hiji awewe nu hiji lalaki. Dua nana geker pada tandang makalangan. Sedeng nu hiji hayang tarung anggeus-anggeus nyaeta nu pihak awewe teh nu katelah nining. Sedeng kedua lalakina jaka rancasan manehna sateka pola ulah nepi ka nandasa musuhna. Jeung ulah dengmung ditandasa ku musuh. Nu matak dua nana ge para mitra tatan-tatan. Nu hiji hayang maehan, nu hiji hayang leupas dina bangbaluh. Manehanana dina ngoning jaka atuh ngalugat legotkeun awakna meuni hebatna keur kurang-kurang na para wargi sadaya. Wah atuh kurang-kurang nama atuh jaka ge bisa kateter jajaten ku nining nu elmuna ilmu silatna lain bantrak-bantrakeun keur tingkatan manehana. Para wargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Dina kayan bedog diadu ngaburicak bijil kembang seuneu. Teloba catur harita keneh para mitra sadaya leungeun jaka nu kenca notol palabah pigeulangna leungeun nining nu keur nyekel bedog. Tumrapna harita keneh leungeun nining komper pluk bedogna murag. Dina kayan murag langsung bedog disepak ku jaka rancasan perbah perahna. Beulenyang bedog teh mabur para mitra cerem teh dan cerem pisan eta bedog dina tangkal cau. Jaka seuri tapi pikeun nining kalaka ngahuleng. Ngahuleng para mitra pikeun nining ngarasa heran. Terus ngagereneng jero hatena. Nah, si kurang ajar teh teu males ka aing narajang. Pada lamun aing dibales ditarajang dikade ku manehna, tinggal kali kecek meureun aing teh. Mulih ka jati mulang ka asal. Ilmu silatna ge salureun aing deui. Tapi naha manehna kalah ka geuninganan ngaheunggeu. Sok geura serang aing. Ke heula nyai, eureun heula nyai. Eureun heula ieu ning. Nyai, kuring rek mere katerangan. Harita keneh para mitra sadaya. Atuh jaka seuri pedahar kacaletot ngomong. Geus kitu terus nining ngahuleng bari jamedud. Manehna nyaho ngaran aing? Sok atuh caritakeun. Nining ngapura-pura manehna teu ngarti. Bari jamedud keneh padahal manapsuna mah rada ngurangan. Komo sanggeus nempo jaka seuri nyebutkeun ngaranna. Nyai sanes nining teh ieu teh. Teu salah terus? Cek nining bari semu heran. Make nyaho kana ngaranna cenah para mitra sadaya. Harita para wargi sadaya atuh. Sabada nining rada harita teh henteu keras teuing dina omonganana. Rada leuleuy ngomongna nining kaben harita keneh ge tuluy jaka rancasan cumarita. Nya kaleresan atuh ning puguh kuring teh kapihapean wasiat.
tapi wasiatna nyaeta sarua kuring sorangan nyaeta wasiatna teh ditujukeun ka diri kuring lamun kuring cumarita berarti nining oge bisa tuh percaya hak nining tapi hal ieu teh kuring lain akon-akon lain jijieunnan nyaeta nu aya tumtu apatula patalina jeung layon anu kungsi disangke ku kuring teh nah saha bener nari akang teh harita para mitra kalimat nage rada beda hatena geus sadar ayeuna mah siga-sigana manehna salah sangka dalamun teu salah sangka malamun seug nu dihareupanana jelema anu telenges jelema nu geus mateni bapana tangtu manehna ge dipaehan ku ieu jelema tapi buktina jelema anu dihareupan ku manehanana geuning hatena atuh bersih geus kitu mah teu loba catur barabat we jakarancasan ngadongengkeun nyaritakeun lalakonna ti awal nepi ka akhir ti mimiti manehanana nanjak ngalalana ka eta patempatan bari manggih jelema anu harita teh menta tulung dina kaayaan keur gegerungan bakat ku nyeri ti mimiti nepi ka nulunganana anu katelah aki asnawi anu kadempet ku eta kuruyung ku katangkal awi teh para mitra kuruyuk awi bari dina kayan awakna tatu urut panadasa ku deungeun imet kabeh dicaritakeun tayanu kaliwat ditetek para mitra ti awal nepi ka akhir jasan kitu hapunten atuh abdi teh nya parantos salah sangka kanu masihan pitulung kapun bapa nining harita teh bari kalawas kelemes era pedah geus wani ngahina basa ka eta lalaki nu kungsi nulungan kanu jadi bapana malah mah para wargi sadaya tuluy eta lalaki anu katelah jakarancasan teh cumarita deui nya teu janten pamanganaon-naon da kangge terang nyai teh lepat paham jeung deui lamun nyai atawa kajadian nyai atawa kajadian seperti akang atawa akang kajadianana seperti nyai pasti akang ge tindakanana kitu akang ge ngabela nu jadi kolot aya paribasa pur kuntul kari tunggular gaga kari tunggak kari-kari bapak maot terus aya nu nandasa dicekel ku batur geus pasti eta nu nandasana kudu balitungan jeung akang jadi pantes lamun nyai boga tindakan model kitu teu disalahkeun ku akang ge malah akang ngarasa bagja ngarasa bunga hiji tanda budak nu babakti kanu jadi kolot ngan untung ngan aya untungna untung kumaha kang untungna nyai sadar daek narima kana kecap-kecap akang jeung deui untung nyai sadar nepi ka patelak di antara urang teu katutuluyan tah ayeuna hiji tanda yen nyai teh bener-bener bisa dibawa badang perkawis wasiat teh kumaha kang sun aya wasiat tadi teh cobi carioskeun harita keneh nining harita bari deg-degan hatena hayang ngadenge wasiat naon anu dicaritakeun kuno jadi bapana ka eta jajaka teh para mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ge dongeng harita para wargi sadaya atus sabada nining menta katerangan ti eta jajaka samemehna jajaka teh tuluy nyarita heula nya sateacana atuh akang ge bari ngenalkeun heula tadi akang can ngenalkeun ngaran akang teh nu katelah majaka panjangna jakarancasan ari akang padumukan mah ti panyingkiran akang teh ti padepokan panyingkiran jeung deui akang atuh sabada pendak sareng tuang rama muhun tuang rahma tuang rama teh kungsi amanat ka akang nyaeta diantawisna bae kieu nyai barabat we para wargi sadaya harita teh
Jakaran casan ngadongengkeun sing sakurnu dicaritakeun ku Aki Asnawi bapana Nining teh dicaritakeun kabeh kalawana sabenerna ditetek daya nu kaliwat atuh para mitra taya nu ditambahan taya nu dikurangan estuning saayana dicaritakeun teu didingding kelir disinang siloka satara basna we ana beres nyarita teh tuluy atuh Jakaran casan nyarita deui tah kitu Nyai Nining sing sakurnu dicaritakeun aku Abah hidup teh yen ieu carita teh lain jijieunnan Akang nyarita ieu sing sumpahna ge demi Allah Akang mah teu jijieunnan estuning ieu caritaan Abah hidup rek percaya wae Nining ka caritaan Akang syukur rek teu percaya ge teu naon-naon eta mah karikuma Nining bae kumaha atuh Nining para wargi sabada ngadenge kecap-kecapna Jakaran casan dina ngoning meunang wasiat tinu jadi bapana anu katelah Aki Asnawi sateu acana pupus ye nyebutkeun mihape cenah anakna nu katelah Nining bari lamun kajodokeun mah cenah leuwih hade ngarangkep ngahiji puguh we mending ngakebeg pikeun Nining harita reuwas ngadadak beungeutna beureum jung nangtung serepet mesat bedog terido aing mah jadi pamajikan sia deuleu tukang kawin tukang malingan awewe sia teh bari seak deui para mitra narajang satakertanaga menggelenyap harita Jakaran casan ngalenyap reuwas teu nyangka Nining rek ngomong kitu disangka nama para mitra rek nyarita leah we tapi nah atuh bet sabalikna jadi kitu harita para wargi sadaya atuh tuluy Jakaran casan cumarita teu doge teu naon-naon da kuring mah teu maksa estuningan sakadar nepikeun omongan bapa anjeun wungkul terserah karikuma anjeun rek ridho rek henteu terserah ngan lamun anjeun nyebutkeun kuring tukang kawin jeung tukang ngamalingan awewe teu narima kuring terus terang kuring teu narima kuring asa dipitnah lamun ku anjeun disebutkeun kitu ta eta we harita keneh para mitra sadaya apikeun Jakaran casan nyingcet para wargi sadaya tapi teu terus males kalah ka terus gini gue manehna ini teu ngalieuk deui ai ditinggalkeun kitu mah para wargi sadaya Nining teh semureuwas oge atuh harita teh tuluy manehanana nyarita Kang bohong Kang bohong kada guana lah sakedeung Kang Nining bari ngudaga bari para mitra sadaya bari manehanana teh rek nyerang deui tapi para wargi sadaya didinya atuh Jaka teu ngomong sok sumawana nyingcep tina panadrajangna Nining tuluy ngagidig lempang para wargi sadaya bedog Nining nyewuk kana tonggong Jakaran casan ngan hadena kaburu ngalengkah atuh bedogna ngan ukur ngagaris tapi teu sateu disangka keuna kana leungeun katuhu atuh puguh we Jaka harita nyabak leungeunna aduh ari ditempo getihan si horeng raheut rada jero oge da getihna nyak celakan karasa ku sianya sia geus ngabohong deuleu pi api pura-pura sia nyeun aka nyeun tareka dasar buaya sia buaya mah buaya we deuleu bayawak sia teh sia dasar genggarangan sia teh cek Nining bari taki-taki bisi Jakaran casan males tapi para wargi sadaya pikeun Jaka teu ngomong sumawana males mah kalah ka manehanana tuluy atuh manehna malik deui geus kitu mah belecet manehna lumpat sakalumpat lampet bari mencet leungeunna supaya ulah loba teuing getih nu kaluar bari leungeunna diangkat ka luhur sigana kitu kuduna para wargi reung leungeunna diangkat ka luhur maksudna mah supaya getih ulah nyak celakan bari ditahan harita ku Jakaran casan lantaran lamun betih loba kaluar antukna manehna bisa leuleus dina palebah awakna.
Para wargi sadaya sakumaha nu kauni ngajak karancasan harita kebat lumpat manehna ka tebeh tonggo. Maksud jeung tujuanana ngahindarkeun kaserangan-serangan ti Nining. Lantaran geuninga siga-siga anu leah hatena Nining tapi Nining bener-bener teu beunang dibawa badami. Hiji tanda manehna lamun tuluy-tuluyan aya di dinya baris tuluy-tuluyan meureun diserang ku Nining. Numatak manehna gancang ngajauhan, manehna embung patelak jeung Nining jeung eueuh hartina we, manehna patelak jeung awewe. Eukeur mah eukeur bapana maot, kari-kari mun manehna patelak teh eueuh hartina. Kitu numatak oge, tujuan pikeun jakarancasan eueuh deui hamanehna yang ngudag-ngudag Sutamanggala anu nepi ka waktu harita can kapanggih kumaha laratanana. Aya oge laratanana nyaeta di Aki Asnawi yen anu ngaroga hala Aki Asnawi teh Sutamanggala ngan hanjakal waktuna geus kaburu kaliwat. Dalamun seug meureunna ti arada anggang marada gancang harita jakarancasan nuju kadinya pasti panggih jeung Sutamanggala. Kakara para mitra sadaya ku 10 menit geus ka mana boa nu dituju nama Sutamanggala teh nu matak bari ngagerendeng. Aya we pengalaman hirup aing kudu ngalaman kieu. Nepi ka kudu tatu ku awewe aing. Ada lain lawan-lawaneun aing atuh eta mah. Dilawan ge kuriak namahan ieu we kacilakaan. Boa tangtu meureun boa aing nu leuwih cilaka atawa itu. Nining nu cilaka eueuh hartina. Leuwih hade aing ngajauhan nyingkahan balai. Da kitu cekolot ge. Cenah lamun teu daek nyingkahan balai tangtu urang baris cilaka. Anu cilaka teh naha urang atawa itu. Da cilaka masalah sahiji ge eueuh hartina. Nu matak aing mending kebat. Sedengkeun tujuan aing eueuh deui rek ngudag-ngudag Sutamanggala. Sedengkeun katerangan ti Aki Asnawi nu ngaroga hala Aki Asnawi teh Sutamanggala. Bari ngabalangkeun dibalangkeun ka Lebak nyata ka dapuran Awi. Nu matak harita Aki Asnawi nepi ka kacepet ku dapuran Awi. Rasakeun sia Suta ku aing baris diudag ceuk paribasana nepi ka lak-lakanaga. Nepi ka alak paul ku aing moal burung diudag deuleu. Waktosna see para wargi sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Mangga permios.